Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu engkena insyaallah baris ngaguar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, budaya Sunda katut pangajaranana. Palawargi sadayana sakumaha parantos diuningakeun ku simkuring dina edisi anu munggaran. Ayeuna simkuring bade medar perkawis nyeratkeun sareng dina kecap basa Sunda. Upami anu ti payun mah e sareng ayeuna mah sareng ya oge sami. Seueur anu lepat nyeratkeunana. Ta mah jelasnya aya tanda diakritik ya gambar sorana, gambar sora mah aya diakritik nganggo contreng. Mah henteu polos ieu polos dina basa Sunda mah janten upami mah gabungan sareng eu dibacana janten tah seueur anu lepat dina leresan nyeratkeunana anu kedahna diseratkeun anu kedahna diseratkeun eta sering kapendak sadidinten komo geuranya upami netizen mah nya dina Facebook, dina WhatsApp seueur anu nyerat basa Sunda ayeuna teh nya alhamdulillah. Kitu deui dina Twitter sareng dina Instagram aya hiji duha anu ngawitan nyerat dina basa Sunda. Mung nyaeta sok biasana sok aya anu lepat dina nyeratkeunana utamina mah nyeratkeun kecap-kecap anu ngandung aksara sareng tibalik anu kedahna diserat kitu deui anu kedahna diserat diserat kedahna diserat kitu we. Anu sering kapendak sadidinten ku urang malih ieu mah sok aya dina spanduk sakapeung mah dina baliho ge sok aya nya sok aya nyaeta ieu tah wilujeng. Wilujeng ngagunakeun sanes tapi sok aya anu nyerat kieu wilujeng maksudna mah wilujeng tapi janten pami dibaca teh jadi wilujeng padahal anu leres mah ieu tah wilujeng sumping tah ieu anu leres mah wilujeng sumping tah kieu nya sanes wilujeng sumping dari ucapkeunana ge henteu wilujeng nya nanging wilujeng tadi dia dina pami ku urang dibaca sorana teh kaluar tina di tengah-tengah alat sora dina pakakas ucapna dina alat ucapna nya benten sareng mah di luhur disebatna ge sora luhur di luhur keluar ngaluarkeunna ti lafazna di luhur wilujeng tah eta anu lepat mah gitu deui kecap henteu ya sering kapendak henteu tah anu leres mah kieu nyeratna teh henteu tapi sok aya anu nyerat kieu tah upami kieu mah dibacana teh sanes henteu atuh nanging henteu anu leres mah ieu tah henteu
henteu pamintek itu aya anu kieu deui hante ini kararagoknya hante padahal pemiku urang di tengetan palawari sadayana kecap henteu teh mangrupi gambaran ngalarapkeunana aksara sareng ya dina sakecap mangga geura henteu nalika urang nyebutkeun hen di dinya aya anu hirupna hen anu ngageter teh di tengah di dieu tengah teu di luhur di tengah di luhur di handap hiji-hijina aksara hirup dina basa Sunda anu aya di handap nyata dina Sunda basa janten teh aya di antara sareng anu di tengah teh o di tengah di tengah di tengah di luhur u i di luhur janten pami hoyong ngabedakeun sareng mah dina ucapan iya we di patokanana tadina ieu dina alat ucapnya dina gengerong lak-lakan di dieu henteu hen di tengah teu di luhur kitu deui kecap-kecap sanesna ya sim kuring parantos nyatetkeun sabaraha kecap anu kedahna diserat nganggo aksara sakapeung suka pernah nganggo henteu sadayana nya ieu teh aya sabari da aya satanana anu hideung da ieu nu selatan hideung ya adak eta nu leresna ieu beureum anu lepatna adeuk ya lepatna jadi anu kedahna sok diseratkeun ku adak sanes adeg sanes adeg sapa ngadeg tuh sapa ngadeg adegan sanes adeg terus di luhur adeg sanes ajengan sanes ajengan ager sanes ager ameng sanes ameng sanes ameng putrana nuju ameng di alun-alun sanes nuju ameng angen ieu ati dina dada angen hulu angen sanes angen bentennya angen sareng angen mah urug angen seueul angen poe seueul mah ku seueul angen sanes seueul angen sanes benten ke urang pedar di pengker anteng sanes anteung antep sanes antep apem sanes apem bibi nuju ngademel apem sanes kitunya bibi nuju ngademel apem asem sanes asem abdi bade meser asem ka warung sanes bade meser asem teu aya asem pami hasem mun hasem asem rasana hasem tangku laras balem sanes balem bandeng sanes bandeng bareng sanes bareng tah ieu masakan sok aya anu nyeratkeun babarengan babarengan mah nya nganggo sanes bedog sanes bedog bedug sanes bedug begang sanes begang bekel sanes bekel mangga bekel balagug sanes balagug aya jelema teh mun dibelegug sanes kitu balagug biasa hartosna ku eta nyeratkeunana belejag sanes belejag belikan sanes belikan benang anu hartosna bola benang lang-layangan benang kaput sanes benang benten benang jeung benang mah benten engke urang pedar bener
anu harus leres benten sareng bener caket sanes caket cenah sanes ceunah namun sok aya anu nyeratkeun cenah mah manehna rek ka Bandung adina serat teh ceunah mah nganggo ceunah mah manehna rek ka Bandung nah ceunah jadi anu rasmanya ieu cenah ieu tah anu rasmah cenah cepil sanes cepil dinten sanes dinten nya dinten sanes dinten Ahad sanes dinten Ahad dinten Ahad abdi bade piknik dinten Ahad sanes nya gede sanes gede gelas sanes gelas gendut sanes gendut gering sanes gering gero sanes gero ngageroan sanes perilakunya ngageroan tuh ngageroan henteu sanes henteu anu tadi eta mah nu ngawitan idek sanes idek idek liher sanes idek liker sanes idek liher sanes jengker sanes jengker kalem ulah diseratkeun kalem kangjeng ulah diseratkeun kangjeng deui kembu sanes kembu kenur sanes kenur kerep sanes kerep lajeng tah ieu sanes lajeng tah ieu sok aya sok masih kana sok aya anu nyeratkeun lajeng nganggo padahal mah lajeng anjeunna nyanyi lajeng anjeunna saeunteu pan lajeng langgeng ulah diseratkeun langgeng lebet anu harusna asup lebet lemasna tina asup ulah diseratkeun lebet benten lebet sareng lebet mah lemah sanes lemah lembur sanes lembur lembur singkur sanes lembur singkur tuh lingsem lemasna tina era sanes lingsem pelem sanes pelem salep sanes salep sanggem sanes sanggem sanggem abdi mah eta pada melan teh kirang sae sanes sanggem abdi mah eta pada melan teh kirang sae sanes sanggem sanggem tuh kan sareng sanes sareng tah ieu masih keneh seueur anu nyerat sareng nganggo janten sareng sasareungan sasarengan tuan enteng sasarengan sebel sanes seubeuh sarareubeuh pilakunya sarareubeuh sararebah tuh sebut sanes sebut senang sanes senang sering sanes sering sonten sanes sonten sanes sonten sanes sonten wilujeng sonten tuh enteng wilujeng sonten nu mah we diseratkeun lage ku ulah ku da sanes wilujeng sonten tenang sanes teunang terang sanes terang abdi terang kana perkawis eta mah henteu nyebatkeun abdi terang kana perkawis eta mah tapi terang wareg sanes wareg wengi tah ieu sanes wengi wilujeng wengi pan kitu wilujeng wengi sanes wilujeng wengi komo wilujeng wengi wah meni arareungap nyeretna ge sageungeun eta oge aya anu kedahna diseratkeun contona wae nya ieu mah contona aceuk tong diseratkeun acek da benten alet tong diseratkeun alet alet-aletan eta ku sanes alet-aletan areuy tangkal ngareuy tangkal anu ngayang ngareuy nya ulah diseratkeun ngareuy da benten areuy sareng areuy aseupan sanes asepan anjeun tah kalangkung anjeun sok aya anu nyeratkeun anjen padahal anjeun nganggo bareuh sanes bareuh beubeur benten sareng beber beheung sanes baheung beuki sanes beki beuleum sanes belem beunteur lauk beunteur sanes benter beurang sanes berang
Berem benten sareng berem. Berem warna sareng berem eta benten. Berit sanes berit. Besi dina bahasa Sunda mah sanes besi nya, besi bahasa Indonesia. Besi. Beuti sanes beti. Beteung sanes beteng. Careuh sanes careuh. Ceuli benten sareng ceuli. Dina bahasa Sunda mah ceuli benten sareng ceuli. Dayeuh sanes dayeuh. Dayeuh. Deukeut sanes deket. Deket eta bahasa Batawi. Deket. Kadang-kadang orang Bakasi orang itu deket. Deukeut. Deuleu sanes deuleu. Eunteng sanes enteng. Galeuh sanes galeuh. Abdi anjeunna bade ngagaleuh komputer. Ngagaleuh nya. Sanes galeuh. Geget. Anu hartosna sono benten sareng geget kayak orang pedar. Geulis sanes geulis. Geuleuh sanes geuleuh. Geura sanes geura. Haneut sanes haneut. Hareup benten sareng hareup. Nah, hareup benten sareng hareup. Hareup mah lawan tukang, hareup mah ya harepan kayak orang pedar. Haseum ulah diseratkeun hasem. Heubeul ulah diseratkeun heubeul. Heuleut ulah diseratkeun heuleut. Heuras sanes heras. Heurin sanes heurin. Hideung tah. Hideung anu mangrupa warna upami diseratkeun hideung janten benten non maknana janten benten hartosna. Hieum benten sareng hiem. Hileud benten sareng hileud. Sanes hileud ulah diseratkeun hileud sanes hileud we. Iceus ulah diseratkeun ices. Iteuk sanes itek. Jeung tah ieu. Jeung masih kana aya anu nyeratkeun jeung ku janten jeng. Ari jeng mah eta mah pondokna tina Kangjeng Jeng Rama. Jeng Raka gitu nya. Sanes jeung. Ari jeung mah lemasna sareng kayaknya. Jeung jing sanes jengjing. Keheul sanes keheul. Keureut sanes keureut. Laleur sanes laler. Leueur sanes leueur. Leuleus sanes leles. Leupeut sanes leupet. Leutik sanes leutik. Lieur sanes lieur. Ngeunah sanes ngeunah. Aya deui dina Sunda genah. Eta bentennya ngeunah sareng genah. Aya. Nineung benten sareng nineung. Artana ulah diseratkeun nineung. Nineung. Peureus benten sareng peres. Pepeus benten sareng pepes. Peuting benten sareng peting. Peuyeum sanes peuyeum. Reueus ulah diseratkeun reueus. Reueus teh bahasa Indonesia na bangga. Abdi reueus kana bahasa Sunda. Upami bangga dina bahasa Sunda mah hese. Janten upami anu nyebatkeun kieu. Abdi bangga kana bahasa Sunda. Hartosna eta teh abdi hese kana bahasa Sunda. Anu laras mah reueus. Reueus. Abdi reueus kana bahasa Sunda. Abdi reueus jadi urang Sunda. Sanes abdi bangga, ari abdi bangga jadi urang Sunda mah nya hese jadi urang Sunda. Reuneuh sanes reuneuh. Reuwas sanes reuwas. Riweuh sanes riweuh. Sakedeung ulah diseratkeun sakedeng. Sampeur sanes samper. Eta aya samper eta pangrostina bahasa Sunda aya anu ka Jabodetabek disamper. Seubeuh sanes sebeuh. Seuneu sanes seneu. Seureuh sanes sareuh. Ciseureut sanes ciserah. Seuri benten sareng seri. Seri ngagaka, seri ari seri mah gedeg, draw atau napi gambar seri, gambar nyambung gitu. Sireum ben ulah sirem. Teuing sanes teuing. Teuteep tinggal benten sareng tetep anger. Teuteep ningali, neuteep ningali, tetep anger, tetep tumetep. Eta mah tetep tumetep. Paurgi sadayana upami urang lepat nyeratkeun kecap tiasa ngarobah harti.
malih maksud kalimat oge tiasa benten dina sawatara kecap mah kumargi sapertos kecap hideung orang kecap hideung benten antara hideung sareng hideung teh hideung ku sareng hideung ku benten hartosna ari hideung mah pulas warna hideung ari hideung mah pasipatan jalmi anu mangarti anu geus baleg gitu nya geus hideng gitu. Pemina wae kieu lah nya barudak sakola ayeuna mah unggal poerbo make baju hideung tuluy we urang teh lepat nyeratkeunna jadi hideung budak sakola ayeuna mah unggal poerbo teh sok make baju hideung nah nya baju hideung hideung kumaha hideung asup sorangan ka awak jelema tinggal kieu hideung we asup sorangan nah kitu kitu deui sawara kecap anu upami urang lepat ngalarapkeunana lepat nyeratkeunana sareng tiasa benten maknana contona angeun sareng angen ari angeun mah sayur angeun kacang angeun tahu angeun haseum ari angen mah ieu hate hulu angen seueul angen gitu nya urug angen aduh asa urug angen bakating kureuwas teu aya urug angeun duh kabayang kumaha aya angeun urugnya angeun beubeur jeung beber benten beubeur mah sabuk bahasa Indonesia ikat pinggang ari beber mah patempatan anu aya di muhara anu ngamuhara ka bolongan deui muhara walungan anu ngamuhara ka bolongan deui eta disebutna beber di tempat di sabureunana disebutna beber ya beber ayeuna mah duka aya anu kitu duka henteu di Cibeber teh gitu boting terus janten naon ayeuna mah tapi angeurna mah Cibeber beubeur beunang masna kenging pami diseratkeun benang janten bola atuh bangsa teh geus beunang ayeuna mah teras we diseratkeunana henteu nganggo bangsa teh geus benang ayeuna mah artina beunang bangsa teh geus jadi bola ayeuna mah beuneur benten jeung bener bener mah ngeusi pare teh ayeuna keur meujeuhna beuneur hejo beuneur hejo geus ngeusi teh meusikeun hejo keneh beda jeung bener ayeuna mah jawabanana bener kabeh nya tapi dina bahasa Indonesia mah benarnya benar kebenaran sok aya anu narjamahkeun kana bahasa Sunda janten kabeneran hanya salah lepat eta mah nya dina bahasa Sunda mah kebenaran teh bebeneran ari kebeneran dina bahasa Sunda kabeneran eta mah tarjamahan tina kebetulan kabeneran usaha teh menang untung gede kebetulan sekali usaha mendapat untung banyak kan kebetulan ari kabeneran mah mas kebetulan ari kebenaran dina bahasa Indonesia dina bahasa Sunda mah bebeneran tak urang Sunda mah da kaluhun urang kapungkurnya teu wani nyebutkeun bener teh benernyaan teh bebeneran we bener bohongan cenah ari ieu mah sepuh ari bener anu mutlak mah kagungan Gusti Allah parebut bebeneran eta ke bener cek anu si A ngarasa bener si B ngarasa bener parebut bebeneran can karuhan bener duanana oge teras beureum benten sareng berem mah warna beureum ya ulas beureum ari berem mah kadaharan anu dijieuna tina
cai peuyeum berem biasanya mah peuyeum ketan katanya aku berem bahasa Indonesia berem ceuli benten sareng ceuli nah iya ceuli mah lemasna cepil paranti ngadenge panca indra ceuli eta ari ceuli mah talete uh talete pisan ati taliti pisan taliti teh nya pemerintah bahasa Indonesia mah jeli celi teh bahasa Indonesia jeli tapi upami jeli dina bahasa Indonesia istri oge wanita bermata jeli perempuan bermata jeli upami dina bahasa Sunda mah upami istri anu socana celi disebutkan socana celi tara tapi socana curileuk tuh bermata celi curileuk benten aja mah sareng bahasa Indonesia geget benten sareng geget ari geget mah rasa nyaah heman aduh geget sono aya heman aya tresna ari geget mah sato leutik anu sok kana baju ngaruksak baju geget kata geget insektas sok kana ngarugutan baju barolong teh ku geget hareup benten sareng hareup mah lalawanan tukang ari hareup mah eta kecap asal anu teu tiasa madeg mandiri nya nah hareup tia ngandung harti upami tos di kantetan atanapi dirajek miharep dipiharep nya aduh harapan bahasa Indonesia mah harapan harap bahasa Sunda harap miharep ngaharep jadi ngarep gitu jejer benten sareng jejer mah paranti nguseup apalah tukang nguseup mah ari jejer mah tema bukur catur jejer anu baris diceritakeun nya jejerna naon aya teh temana naon ayeuna teh jejer kerang benten sareng kerang ari kerang mah apalah sabodaya haramis mah di laut gitu kerang aya kerang hijau kerang ari kerang mah rasa dina dina tikoro upamina wae urang tos ngadahar limus anu kurang bersih masih cangkangna sok rasa kerang di ditu kerang benten sareng kerang keuyeub benten sareng keyep ari keuyeub mah kapiting di sawah disebutna kapiting sawah lah gitu nya keuyeub aya keuyeub apu rupi-rupi nya ari keyep mah eta kecap asal anu teu tiasa mandiri teu tiasa madeg mandiri nya tiasa ngandung harti upami tos di rarangkenan atanapi dirajek gitu pating keteyep keketeyepan ngeteyep gitulah keyep eta leubeut benten sareng lebet mah lemesna tina asup abdi lebet sakola tabuh 7 enjing lebet ari leubeut mah loba dina tangkalna ngomplok loba dina rambut leubeut bungbuahan leubeut rambut mah bahasa Indonesia kita mah lebat leubeut rambut mah gomplok dan rambut mah leubeut bahasa Indonesia hujan dina bahasa Indonesia hujan lebat ari dina bahasa Sunda mah sanes hujan leubeut teu aya hujan ngegebret eta bentenanya leuleus
benten serang leles mah taya tangan pangawasa duh leles sabalikna tina heuras adi leles mah lemasna tina urut dileles diurut juragan nuju dileles juragan keur diurut lah gitu ngareuy areuy benten sang ari mah tatangkalan anu ngarambatnya ngareuy ngarambat ari mah ngareuy sato leutik atawa barang leutik anu ngabring ngareuy ari meri ngareuy ka sawah ayeuna carang dianggo kesap ngareuy teh nya ieu sim kuring mendak istilah ngareuy kitu adina kamus asa dibata ngareuy benten sareng ngarui ngarui mah ngarui mah hayang ieu tah ngarui pikabitaeun peres benten sareng peureus mah upamina wae rambut kacabut dicabut teu peureus rambut naon lah pokona dicabut peureus ari peres mah meres ari meres mah meres nyaeta mencet barang keluar China anu caian kalau keluar China meres susu sapi kade ulah dina bahasa Indonesia ge aya kan meres sapi pami dianggo dina bahasa Indonesia pikasirieun bakatingku meres sapi kana eta lagu abdi kuat kanunutan meres sapi meres sapi mah ngalah susunya sanes meres sapi atuh bakatingku naon atuh nya ari meres sapi teh watingku nikmat pangintenna kana lagu eta deikeun ka sanes meres sapi perih benten sareng perih ari perih mah upamane wae anu tatu anu bohak anu raheut teras kacaian sok perih komo ditatelan ku jeruk nipis mah aduh ni perih perih bisa dikerihan ku hinis biasana sok dianggo dina ieu dina naon dina harti injemanana hate teh ni perih asa dikerihan ku hinis abi mah ieu teh aduh benten sareng perih ari perih mah prihatin daek kudu cileuhkeun teh peujit biasana mah budak sakola atau napi anu masantrennya kudu daek perih tah kitu perih peuti benten sareng peti mah aya peti besi aya peti kai aya peti mayit nya aya peti rupi-rupi aya peti paranti barang simpen di tutupan peti lah tina besi tina kai ari peuti mah kutu anu aya dina muning kutu muning peuti teh kutu awakna gede henteu nimbang jeung huluna leutik ari awakna mah gede nya huluna leutik matak dina babasan Sunda aya istilah aya babasan hulu peutieun teh dilarapkeun ka jalmi anu awakna gede henteu nimbang kana sirahna anu leutik awakna badag hulu peutieun aya deui dikerid peuti kumargi kebiasaan peuti lamun pindah ti hiji tempat ti hiji muning ke muning saja teh sok ngabring kabeh diperid peuti teh dibawa kabeh sakulawargana gitu tah diperid peuti sanes dikerid peti sanes kadenya peuti teh hulu muning kutu muning peuti teh peuting benten sareng peting mah lalawanan beurang peuting cempling ari peting mah pilih petingan pilihan menang meting menang milih katanya petingan anjeunna mah jalmi petingan aduh petingan teh jalmi pilihan ese aya mah jalmi pilihan teh seuri benten sareng seri
Ari seuri mah seuri ngagakak hahaha nya. Aya seuri ngakikik, aya seuri ngaheheh. Rupi-rupi seuri teh nya. Ari seri aya 2 rupi. Ari seri teh gedeg bahasa Sunda mah gedeg. Nu kahiji gedeg tenepi draw gedeg. Aduh, Persib jeung Persija teh geus seri deui wae. Baheula mah geus gedeg deui wae, geus gedeg deui wae. Barangkali aya mah teu apaleun kana istilah gedeg teh seseueuna seri we nya. Seri. Anu kadua ternyata seri teh nyambung berserial serial serial seri aya sambungan aya hubunganana gitu nya. Seri jaka sembung. Seri naon? Seri kapungkur mah aya buku seri zaman simkuring budaknya. Aya buku seri si buntung jago tutugan gitu nya. Seri serial tetep benten serang tetep ari tetep mah netep melong laleb duh netep kunaon netep ka abdi nah ari tetep mah anger tetep anger ta eta palawri sadayana upami urang lepat nyeratkeun anu kedahna teras diseratkeun atau nepi sabalikna anu kedahna diseratkeun tiasa ngarobah maksad. Jelas-jelas upaminanya urang teh ngademel jejer. Orang disebatkeun ku batur Mang Budi nuju ngademel jejer. Tapi upami diseratkeun ku Mang Budi nuju ngadamel jejer. Ngeureunana cek baru teh ngarang deui Mang Budi teh nya. Make jeung nyieun jejer sagala rupa. Nah, gitu. Jadi tiasa ngarobah harti anu mawi kedah ati-ati dina nyeratkeun teh dina nyeratnya. Keun ari anu hartosna henteu tiasa dibade-bade mah rada dihampura. Seperti sireum. Janten sirem gitu pasti mah sirem. Tapi pemilu tadi mah jejer sareng jejer atau nepi hideung sareng hideung. Tapi kasirieun tungtungna mah kadang-kadang gitu. Lawargi sadayana rupi nama sakitu bae heula perkawis nyeratkeun sareng dina kecap basa Sunda. Insya Allah kapayun urang medar perkawis sastra. Basa mah atos aya 2 enten kantun sastrana nya. Sastrana simkuring ngahaturkeun nuhun kanu parantos sumping ka ieu lapak komo upami beuring teras nganggo naon teh laik sabkabeh macul nu kikituan. Hatur nuhun pisan. Hapunten upami teh mah aya kalepatan sasieun sabeujeureun muga-muga aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.